Ari Islam teh kasalametan. Ari kasalamatan teh berarti imahna mantak nyalamet. Lamun imah mantak nyalametkeun jandelana nu gede, pantokna nu gede, gangna nu gede, kudu disiapkeun lamun aya kaharuan mobil pemadam kebakaran asup meh babari penangananana. Di setiap riungan imah aya pos pengamanan eta teh Islam. Nah anu disebut perumahan Islami teh nu kitu. Perumahan Islami teh nu kitu nyaeta perumahan anu tatanggana sareundek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi ka darat, jadi salogak tara, pagirang-girang tampian, jelemana ramah, somea, hade, kasema, tah nu perumahan Islami teh nu kitu. Imah sempit, gangna leutik, aya nu maot geus teu bisa mawa pasaran acan. Belah ditu nyetel musik menitarik, belah dia jelema pasea. Di mana Islami. Nah, ku kitu naon kuring nyarita kieu sabab naon? Ngabangun jalan mah babari geus lah. Dedi Mulyadi mimpin Jawa Barat 2 tahun mulai jalan goreng di Garut. So, babari jeung jalan. Dedi Mulyadi mimpin Jawa Barat moal aya di nu ngantri ke sekolah SMA. Dedi Mulyadi mimpin Jawa Barat ambulan di desa na aya bensinan, aya gas, aya oksigenan, supirna aya kesejahteraanana. Dedi Mulyadi mimpin Jawa Barat moal aya pasien nu ngantri di rumah sakit. Sabab kuring bakal meres sanksi lamun aya rakyat di hiji desa gering tadi ubaran ke rumah sakit tapi kamaotna kepala desa diberi sanksi. Naon sababna? Sabab pamimpin bakal dipentak pertanggungjawabanana ku Allah. Tong boro di yaumil akhir di dunia urang dipentak pertanggungjawaban era. Bupati na gaya, gubernur na gaya, anggaran na gede, perjalanan na dinas tapi ke luar negeri. Aya nu teu bese teu kaubaran kieu.